awruhi yen isun dari aulia dari kaisun inguni umur sarasariris lunga ameng-amengan ing madrasah bangunan ning bocah ngaji saksana mulia anak malaikat parapta terus mas maka ucap malaikat insake bocah ngaji hesake bocah wayahuna pangonan linggih deng becik weruhanira sami iki waliung lorau iku sebab manira rumasa yen dadi wali saking pusing malaikat mau ikat kawan bali angan dikat se Abdul Qadir Jailan lan maning sawiji mangsa dung isun aning Jailan samana isun lagi ameng-amengan hingga ngusarta lan raikato maka isun mirogi ing suara ning malaikat angan dika antos iya nungiringan tabarukan Ma'ayati ya nuhun Ma'ayati mugia berkah selamat berkah baik setimpang tulang hasil maksud berarti awaskeun ku kang Lili dina acarana lawan malih angan dika ruhai lawan malih angan dika aya Sehatul Qadir Jailan oh lan maning sawiji mangsa dok ingsun neng Jailan samana ingsun lagi amang-amangan ingdang saratan lawal kato mangkana ingsun miragi ing suara ning malaikat nandika ki ngomong neta ieu Mayati ya bejakeun bah bejakeun tara deui nyarios Tuhan Teh Abdul Qadir Jailani dina hiji waktu kumaha ngomongna ulah di desa Jailan nuju ulin-ulinan oh dolan-dolan sareng barudak seueuran maka kula ngadenge kana sawara malaikat nu nyarita Masya Allah. itu Mayati buka-buka bae jeung Mayati nya Hei Abdul Qadir ieu ngomongna ya Hei Abdul Qadir Jailan ingkang berkah Masya Allah. mangkana ingsun miragi liwat gumeter ing nalatikra ingsun mulya muli ing wisma tanah carita mulya ingsun anjuk-juk maring ibu maring ing panggonan tun linggi saking ajri maniratnya sasawarangan Ya Rabbana Itu ya Mayati. Rabbana Muga-muga ya berkah Mayatinya amin nyarios malaikat ieu Mayati kumaha cenah bah cek malaikat teh Abdul Qadir anu geus meunang kabarokahan Masya Allah kula ge ngadenge kana eta cariasan kana caritaan
manikeun ka gemper eta hate Panjatul Qadir Kageder. gidir lah Gidir. kaget 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 ngaranna ge nya. rumasa aing hebat sering cek batur hebat gitu doang ate kula terus buru-buru be kula teh balik Aman. atuh ka imah balik Oh, sukan teh ka sawah. nya kalau datang ke ibu kula kata ibu kula waktu ada dari tempat keur cali keur diuk laju tuang Jatul Qadir kumaha nyampeurkeun ka indungna terus carita ka indungna kumaha geus cerita teh Kumaha cenah ka Dilip caritana. mangka sausemanira dewasa lakon ya gawe kholwah Oh, ing wes paranti sunanya pingalika sawiji sun angrasani ngantuk sadalaming kholwah saksana isun mirogi ana suara ngucap maning manira maka sawose manira dewasa Masya Allah. lakoni agawe kholwat nyepi kholwat ing wisma penting sun anyapi kholwat kan di maksud baru bari dikir Bari dikirnya, ya bari dikir lain ngobrolnya, Lain ngobrol. bari karokok. dikir mayati Masya Allah. ing nalika sami ingsun angrasa ngantuk Masya Allah. aku tak dua dikir ngantuk hatena batahna teh Sadalam ingolot sakna ingsun miragi ana suara ngucap maring manira kitu wae ya Deuh teuing. geus mangantuk eger dikir aturan manusia Pak Oh, sarua bae nya. loba pokoknya Oh, gitu. Kalsa parantol dewasa kurang ada beli tempat ikan kula riado Oh, Masya dia Allah. datang ngebon ini mah ngebon riado mah ngebon kalian ngebon kacang lagi Lain jeung melaku milih lain bahnya. Aku milih. Iya ku milih loba jasa pan ieu bah. Aku milih. Weh. Jadi ngebon pas pengajian ngebon sarua ge pengajian Oh, iya keur ngebon ya berarti nya. Oh. Bejakeun bah. insyaallah sebab ngebon karena orang penghasil maksud nundutan di neta tempat keur kitu kurang ngadenge sawara nyarita ka kaula mangkana jaringan suara Abdul Qadir itu nuwun teman Masya Allah. ingat sira karena sira ingoni Tunda dekekan saking ada mengko dari wujud ingat pasiran papan siratan atau nakarti Tun kontoro pae ana ing wes panira Wes manira. Oh, gitu nya jadi kan mah. tabarukan deui salian lima ayatinya Saha dah? aya di antawisna Saha namina bah? anu namina teh Abah Nuryadi Masya Allah oh Eta. moga-moga diberi kesehatan diberi cager Gusti Allah Amin. apa Nuryadi anu bagera sadunya Aya lajangkeun. maka saurna eta Pak Nuryadi sawala teh Kiai Abdul Qadir kula mika cinta mika boga mika resep kanjeun Panondari. mika pungkur Aya deui. oke wasilah kaula diciptakeun tina teu aya Ah, dugi ka aya mah kunaon anjeun sok cidra Bang Bung. bohong gitu kapan aja tadi piwarang teu dititah tuh Gusti Allah
teu tita sare di bumi anjeun. Itu benar jadi. In siratan sa anindra puara silalali maring amur baing jagat. Masira aja lali maring yang maksud jikang tang kenal turu naring pangucap ing sawara apane kadia ingkang kapiar sadening ingsun ing kuwengan kita banderita Gitunya. sebab anjeun teu beunang cidra apa Nuryadi Anu bager. kunaon mani pohara anjeun popohokeun anak Gusti Allah cak ieu belum itu patu ngehes dong eta nuntutan dong eta nuntutan dong eta nuntutan baik dicari kanan ya urang mah es ceker ya Abu Qadir eta badari Urang mah hasil maksud kalau Bapak Abu Qadir urang mah esna ge sampe nuak. kade ulah kitu anjeunna pohokan zat anu tara kakenaan ku poho tara kakenaan ku hees eta kitu teh cariosan caritaan sawara anu kadenge ku tuan Syatul Qadir Ya Rabbana ya Rabbana. Yen siratan sanin rapuarane siralali maringkang amur baik jagat Pembati raja lali maring yawang matruki kang tang kenal turu ana dening pangucaping suara abane kadya ingkang kami aran sadening ingsun ing Isun ing kuat. Itu bukannya. Dan Abdul Qadir waktu cerita nuntutan doa padahal mah. Geus dewasa teh ya eta Abdul Qadir nyieun tempat macam kamar. Di kamar eta biasa bae sajadah, segala tasbih kumpul gitu ya. Zikir teh Abdul Qadir. Barang terzikir les nuntutan dok teh kurang teh mah nuntutan doang Itu sampai kakereknya anda doang kerek orang. teh sampai kerek Gitunya banyak. nuntutan barang nuntutan teh datang malaikat yang malaikat hanya Abdul Qadir lain tukang hees lain tukang nuntutan yang sorangan nampan lamun hees mah poho ka langit poho ka bumi gitu amun poho ka bumi ulah sipating kadang dengan ka awak sorangan hees mah poho gitu. Masya Abdul Qadir mah mangkana ngajar bari itu ge tetep kajian teuing mata hees satema huda nyari gitu. Geus kalau tema turu aja lali padahal turu ati tangi gitu. Rahmat mari Allah. Gitu kan? mohon leres pisan lajangkeun wa. Masya Allah. Terus kelip. Kaya gengaping tiga angucap sawiji musonib ingkang wastabdullah anak prapta wong sasi kita kaning sewidin punapa karnani pun Tuhan dari aulia agung leuwih singsa sama Tuhan warta kena sadaya ing hamba Ya aya hiji deui anu ngirim tabarukah. Lajangkeun. Ibu Hajah Suwani saur. Geus boga incu apa parawan kene ya? Parawan kene. Oh geus buyutan. Oh tos sepuh. Masya Allah 89 dolar. Masya Allah. Bejakeun bah. Kayatna Ibu Hajah Suwani ieu mah higa katilu. Ya. Lupa tilu teh dicaritakeun aku kimusone eta anu cerek urang teh mah jelema umum ngan diaranan di dieu karena Ki Abdullah. Ki Abdullah teh datang ka Tuan Ki Abdul Qadir beri nanya, Tuan, punapa kena pun Tuan dari aulia agung
leuwih sing sasama tuan cing bejakeun ka kami cenah kitu tah. Itu teh suami Haji suaminya. Hikayat anu katelu nyarita hiji musonif. Ieu musonif teh jenengan Si Abdullah ieu nyaritana. Aya anu datang hijalma nanya ka tuan Si Abdul Qadir, naon margina tuan jadi aulia teh hebat-hebat teuing. Leuwih hebat ti nu sanes, leuwih bagus ti nu sejen. Naon ti ilmuna, naon ti amalanana, jeung terangkeun ka kula sabab musababna kabeh jak eta anu datang. Eta anu Iya anu datang nanti ya kamu katuan Syaikhul Qadir wajah suami anu ngadekeun Ki Abdullah ya ngadekeun be ari ngomong lagi ya tamu teh hebat cenah tuan teh hebat-hebat teh jadi wali si naon si ilmuna cenah kitu gitu. naon si amalanana bahkan Tuhan melebihi ti batur unggulna kahebatan pokoknya kagak henti batur lebih baik ti batur cenah ieu naon sih sababna gitu dah buka-buka Haji Suani teh kahebatan kaunggulannya Amin. kumaha lu kodi jawabna Teh Abdul Qadir ngandika karena saking sawiji manira tan elok karya linyok satu ninguri bener kang sun lakoni kanyata isun ing dangu dong isun neng jalan lagi ingsun mati alit ing masane wong puasa arepa cak ieu mah Suani ya cak Abdul Qadir teh ngajawab anu nanya ge omongna Imang jenari ilmu masarwa bae mamang bismillah kula bismillah mamang la ilaha illallah kula la ilaha illallah ieu mah anu mantak naik derajat hiji doang cenah mang naon cenah tuh ieu saumur hirup kula mah can pernah bohong eta saha can pernah ngabohong Tilok ngabohong banyak. tilok ngabohong Abdul Qadir mah ngomong sabenerna bae Ieu mah nggak bohong, penting orang-orang nggak bohong. Emang dipikir bener sih. Lamun nggak bohong sekali tak kan kayak derajat orang terus saja talenta. Lawan, aja kal. Ih, lamun diceritakan tina bang lamun lalakon dorna gugur teh apa ya? Jangan dorna gugur. kumaha tah Ba coba caritakeun Ba. Kumayan gugur. Soal perang Bratayuda. Pada tak gara-gara nggak bohong. Kan nggak bohong nak, samiaji eta boga kareta teh berikut korsina eta teu apa kan hajeun ka akan tanah henteu leumpang teu apa henteu korsi teh teu apa tangga bohongnya nanyakeun pan kobayna teh jelema anu jujur mah eueuh deui di alam dunya mah iwal ti samiaji Dharma Kusuma Beuh. Yudhistira eta teh kan jelema Raja Amarta eta ditanya ku Dorna teh kunaon dari bari ceurik sebab Aswatama gugur waktu itu padahal Aswatama anakna Aswatama gajah Aswatama jak Dorna teh ya bener tanger Aswatama gugur leres tapi gajah gublak bae turun karet eta teh korsina turun ka handap tangga bohong seutik kan berapa leres tapi gajah itu mah putih gajah tapi turun gitu ya nanti doang kita berang ngomong orang mah nya wajar bae teh naik bohong kalau enggak bohong nggak salah Berang yang putih. buka gua dapur orang bohong aja nah sebab coba terangkan kasap di kaksim kuring cak tamu teh ya naon sabab musababna anjeun teh naik derajat terus cak Abdul Qadir hiji mang ulah ngabohong terus apa moga mak Haji suami diberi keberkahan ke Allah diberi Amin. kehebatan ke Allah sehingga hasil maksud tujuan nasi anak kembali lahir kabeh Amin. gitu ya enggak Alif
Abdul Qadir ngapa sirah kinarya ingwidi suka agung ameng-amengan orana sirah kinardi dening yang sumajak bikinon amengan ganturu yata isun kaliwat ajri miharsa suara ning sapi sigra isun mantuk ingwesma Abdul Qadir ngandika kana saking sawiji manera tan elo karya lenyo Aya. satu huning urip bener kang sun lakoni kanyata ingsun ing dangu Aya. do isun ning desa jalan lagi isun batyalit ing mangsaning wong puasa arpa sulunga amang-amangan angitan isun pribadi serta kalawan wong kato mangani sunut puri mari kesamci sapi para dening amoloku risampun niramangkan sang gora noli ing manira serta gora ika ngucap ye pengiringan tabarukan deh kang lilit teh hawana pisah ya moga-moga Luhai. cak ieu riwayat Tuan Abdul Qadir ngomong kieu teu na pisah ieu sulunga amang-amang angin tak isun pribadi serta kalawan wong kato mangkana isun nutburi maring sapi para tene ngamoko risampuning mangkana saksana gora anori ing manira serta gora ika angucap cak Tuan Abdul Qadir teh kieu napi saya ulah lempang ulin betul ulah ulin dan Abdul Qadir sama ulin waktu itu tapi kulang tesorangan lobaan berartinya nyeta ramean maka ari kulama nyeta tuturkeun kana hiji sapi gampangna ka tempat ngangon eta sapi teh peranti jalma ngawaloku kunaon eta sapi ngalirik nyileuk sapi teh ya kapuri itu na bisa eta sapi teh barang geus kitu kan ku Abdul Qadir umur 10 tahun lo karita kulit geus kitu di lampu jalan keprikan gitu ya lampu jalan di angon lah mangangon sih eta sapi nyileuk kabut nyileuk Abdul Qadir ngalirik kakak urang sareng ngomong kieu ngomong anak-anak ya ngomong kieu teh napi saya aya napi sana aya Abdul Qadir ing apa sira kinare witi luka angagung amang-amangan orana sira kinardi dening yawang sukmajati kinon amangan lanturu nyata yesun kaliwating ajri miharsa sawaraning sapi jika ingsun mantuk wisma cak sapi teh nabi saki ngomongna Abdul Qadir kunaon anjeun gawe lengah ka Gusti Allah gitu pada nganggo sapi doang padahal
yang melengang. Padahal eta sapi waktu teh itu sama bahasa manusia teu. Tapi Abdul Qadir ngartieun kana bahasa sapi. Ya, bahasa sapi nyaho. Sok ngagedekeun kana ulin. Naon ta ajeun teu diparentah ku Gusti Allah. Kana ulin mah hanya dibantai ku Gusti Allah ngabakti. Diparentah ku Gusti Allah lain kita ulin. Lain kita hees. Eta kula kaliwat sieun cak Tuhan si Abdul Qadir barang ngadenge kana sawara sapi mangka kula barang ngadenge langsung buru-buru balik kula Abdul Qadir ka imah kula di cere kanan teh mah buka-buka beulah di wadal budak lah ulah wadal Amin. Semoga barokah, semoga dihasilkan maksudna ku Allah. Namun mampukan teh malah pun mampukan bener teh mah ya berarti modal gitu nya. Bener pas sampai kan bae. Iya, benar. Gitu nya. Agora anta bukor dibalik ka imah. Muga beuge na bisanya barokah kana hasil maksud. Amin. Cagiran sehat badan pamikiran kabeh di dengan bisa ngaronjang kana keluarga sing muga-muga adi ku Allah. Dikeun bakti ka Gusti, bakti ka Nabi, bakti ka pemerintah, bakti ka indung bapa. Hasil maksud tujuanana. Amun boga salaki boga sakina kasep gitu. Amin. Ya Allah, ya Rabbi. Amin amin. Para petani suning wesma mangkana insun tumuli mungaing pamayan umah nulnya isun aningali maring wong ake sami atatai lur gunung arpa wastaning arga wong kang samunga haji waktu ning kumpul ana ing gunung arpa. Lamun ieu mah lip ya, teh anah ya. Mana tak mana? Anah ya. Namun teh anah mah ya tahun ieu mah tercapai ya. Ya. Capeknya insya Allah barokah capek ke. Namun dalam perhitungan abjad teh mah teh anah mah ku ari mah keur aya suku. Ya. Suku karena di badan, di kepala, tangan kanan, tangan kiri, di kaki, pada kaki. Oh bapak gawe mah, Allah. Saprapta nesun ing wet mama kana insun tumuli muga inget papayon umah. Nulia insun aning-aning maring wong akeh samiata ta ing luhur gunung Arafah. Wastaning harga wong kang ngarsa munggaji waktu ning kumpul anak ing gunung Arfah. Tak itu tadi teh anaknya pan Abdul Qadir tadi omongan ku sapi anjeun bari tuang ulin tuang heet anjeun mah Tuhan wali Allah abak tika Gusti Allah barang itu Abdul Qadir balik ka imah barang datang ka imah kieu ngomongna ieu. Kumaha cenah Abah? Sadongkapna kula ka imah maka kula tuluy naik kana luhur loteng. Ndok naon naik Bah? Loteng ya gimana loteng ya? Tingkat berarti ya. Ya. Apa bisa pakai? Ada kendaraan bocor bisa pakai. Tapi baru lahir. Barang datang ka loteng kula neuleuh jalma anu rame ngabayak pak. Ngampar di luhur gunung Arafah eta jalma kabeh keur ngalaksanakeun wukuf mah di Arafah meureun nah jadi Arafah padahal tanah ya eta Arafah jeung Baghdad jauh tapi kadang ku Abdul Qadir gareup Luar biasa nya. luar biasa banyak lihat seperti lagi hareupeun dia rame nanti dulu dohir tapi batin jerono ya hari mata mapan deuk mata mapan kahijab ke ada tukang kayu naon tapi dohir tapi batin bisa deuleu eta seakan-akan hareupeun bae menyatakan deuleu teh kabayak bak lempar rame teh ana moga-moga bae teh ana bisa ngalaksanakeun
wukuf di Arafah. Amin. Tiap halasna teh wukuf. Hah? Umroh enggak? Atuh umroh kena haji tamang gawe tamanya. Ngan buka-buka be tah. Ku sebab urang geus leuleuh, jeureuh be hayang hatena buka-buka kudu dijabah teh anak. Luhur loteng eta Abdul Qadir leuleuh, lir saperti muka janela kos deukeut bae. Buka-buka we. Teh dihasilkeun maksudna ieu. Amin. Maning ngabayak pagrame, maning ngampar di luhur Gunung Arafah. Tiap-tiap Arafah teh kan wukuf tiap wukuf eta haji nomor hiji eta. Lamun teu wukuf atuh teu haji karena ari umroh dong mana wukuf. Penjara doa. Can sebut haji eta mah can sebut nama. Ngan muga-muga aja bercan sebut haji tapi muga mah diberi ganjaran kalau umroh mabrur gitu doh. Amin. Muga-muga teh anak jalan ke Mekah. Yo, ada deui. Mari. Disampunira Bangkara Semuidin Amit ingrena agar sakesa datang negara Baghdadi maka maturarin Semuidin ingkang ibu ibu hamba neda sengkot tuan izini karena Allah serta lansuka andika Kumaha cenah Kang Lilit. Nah, ieu Mang Awing ye. Mang Awing, ayo Mang Awing aja. Nu mana Mang Awing Kang? Oh, tadi mah cenah dijerokeun ngadengekeun bah. Insyaallah Kang Awing. Muga-muga kehidupan diberi kehebatan ku Allah ya. Kang Awing. Buka-buka be 17. Buka dia dulu mananya? Hah? Buka dia dulu gitu. Risampuni ramangkana semuhidin amit ingreina karsake sadateng negara Baghdad di mangkau matur ari semuhidin ingkang ibu ibu hamba nada samangko Tuhan izin karena Allah serta lan suka andika cak omongan Tuhan Abdul Qadir teh geus kitu ya barang ningali Gunung Arafah rame Tuhan Abdul Qadir teh Kang Awing geus kitu Abdul Qadir teh pamitan ka ibuna isuk-isuk babeja ka indungna Bu lamun cerek urang teh mah kula minta izin rek masantren rek ka kota ka Baghdad pen Abdul Qadir mah lahirna di perkampungan kampung Kaelan desa Jailan lamun cerek urang teh mah kos kieu kampung Cilaban desa Pocong Loa Abdul Qadir lahir kampung Kaelan kampung antara Kaelan Baghdad eta kan aya Iran eta perbatasan telah menjadi kos di urang iki ya perbatasan antara Serang jeung Tangerang gitu nya ari ka pesisianana ari Kaelan eta ngeun di perbatasan negara Irak ngeun ieu Kaelan mah kawana ka Irak makana bukan dikecing di Baghdad tah ieu geus kitu risampuni ramangkana semuhidin amit ikraina akar sakesa datang negara Baghdad mangkau matur ari semuhidin ingkang ibu ibu hamba nada semongko Tuhan izini serta Allah serta lan suka anika gitu Kang Awing Abdul Qadir bagian rekaman sok nanti izin ka indungna ya insyaallah menang izin ti indungna ke berkah ka dituna Pak samparan torna kitu maka Tuhan si Abdul Qadir Kang Awing pamitan ka ibuna Rek naon pamitan bah? maksudna rek angkat ka negara Baghdad rek angkat barangkat ka kota rek nya duit naonnya Entang ojek. Angka bebeja ieu Tuhan si Abdul Qadir ka ibuna hei ibu abdi nyuhun dan idin
bandai angkat ka kota muga-muga ibu ngidinan karena Allah serta nikah ridho minta izin jeung minta ridho na ka indung ya insyaallah ridho Allah ridho indung bapak bendu Allah bendu indung bapak pan itu nake karena urang teh kudu izin ka indung minta ridho ka indung insyaallah berkah indung ngadoakeun ka urang dijabah ka Allah doa ibumu Masya Allah lanjutkan tulisan kadil mana tuh main rupuk pe ongkoh doa ibumu mana dia wih itu minta izin insyaallah ridha indung ridha Allah bendu indung bendu Allah minta izin ka indung ya Abdul Qadir waktu minta izin ka indungna tujuan rek masantren Abdul Qadir mah itu tah eta ridona kaula pamit kesah datang negara Baghdad di Kang Ibu Ares wacana sani nangkul Kang Sewi ibading sabda diri Masya kira Allah terang netra ningsun wahe puan manira para karenira Gusti amit mios mari beraja Baghdad kaget ibuna barang adenge anaknya minta izin reka kota iya Cak Abdul Qadir ya ulah pamit ibu bade angkat mios gara-gara kota gara-gara Baghdad barang ada yang gitu ibu nanya nyarita sawari ngerangkul dirangkul tuh indung nate ya itu banyak bari ngomong dia ngomong lah ngarihit launan anca-anca tujuanana memantah itu ngarayu ulah sampai jadi ya Abdul Qadir berangkat ke kota naon dingceng cenah bicara orang teh mah ka kota sagala aya naon mimitin anta pugu-pugu ka ibu mah kaget cenah ka Aceh gitunya berarti kena nek ka kota nek berangkat ka kota nek usaha kan naon ulah lebih kene pan Aceh atau pan di umur karang 10 tahun eta pan ayo dit eta mangkaning leumpang bahnya oh leumpang mana kita teu naik ojek henteu naik ojek teu naon kira naik leumpang teu di makan bebenya dong isuk-isuk indungna ai kuari manya ka sakola pe make hayang mung beda kuari mah beda deket bae ge hayang anteurkeun ku bapana kuarinya dianteurkeun bae ceurik tadi bapana kode karunya si Aceh kalau ngopot kieu bae kuari mah padahal mah sakola baheula mah aing begitu mana di carana kasih sok leumpang bae sekolah kuari mah masyaallah baru mah leumpang bae par kasep putra ibu anjen teh tingalian panon jadi buah teh ibu kasep rek taon kudu ka kota sagala indungna rek berangkat ka Baghdad sagala aya naon bageur aya naon atuh masih urang karang-karang ka anak ieu caritakeun barudak teh ya kumaha anak Abdul Qadir teh Abdul Qadir wacana umat turdateun Kang bibi kaula ibu akar sasini nau angulari ilmu yang sejati tan mari kaula ibu arsa ngunjungna dateng wong kang alim-alim aris tanya Kang ibu maring Kang putra aris tanya Kang ibu maring Kang putra barang ditanya gitu Kang Awing buka-buka hasil masuk Kang Awing ya Abdul Qadir nyarita bari nyarita nanti aja Abdul Qadir ya hahaturan ka ibu nabu ieu cenah kula rek guru rek nyiar ilmu naon sebabna kula teh waktu harita kapernak lah di rombongan sapiten teh kula rek guru nyiar ilmu naon sabareng kana tangan ka alim-alim ulama di anu di kota Baghdad
itu Bu cenah eta naon ceng cak ablu cak ibu nade naon sababna anjeun kudu hayang ka kota sagala pan di Cilaban ge loba lamun teh loba teh mah masyaallah atau ini Cilaban be jadi Cilaban dia sing kayu dia cenah nyiar duit ka kota bae lah cenah nyiar ilmu ka kota jadi kota loba kiai pan di Cilaban ge kayu loba kiai cenah teh ieu Bu cenah kayak ke kota oh di kota lebih ulama harinya maka di Jakarta tersangka kiai ke loba teh kiai sangka Jakarta ya arsang ujung datang ruang kang alim-alim Aris tanya kang ibu maringkang putra Aris tanya kang ibu maringkang putra itu ta ibu langsung nanya naon sebabna anjeun kudu ka kota hayang berangkatna ieu nyer ilmu jawab Abu Qadir apa takarna dira arsa dira nagari matur Aris ka putra dijawab Abu Qadir ya jawaban apa atutur polae udah duka panggilan sapi iwaduk lagi andele wong kata neng arga ingkang arsa munggah haji lintang kapincut ibu dateng mana kaula gitu Kang Awi ibu tanya apakah cuma dira asal negari kunaon ceng anjeun kudu berangkat ke kota saya kudu ninggal-ninggal di kampungnya loba kiai naon mimitina ceng indungna dijawab ku Abdul Qadir kula bu kieu rumantakan kota napa kula keur isuk kamari sore eta kula teh datang jeung babaturan leumpang dengan paringangon sapi barang eta sapi nyileuk ka kula eta sapi ngomong kieu cenah anjeun Abdul Qadir lain tukang ngon sapi lain tukang hes lain tukang ulin anjeun mah wali Allah tah nu beunang gelar wali Allah banyak kula kaos kakian berarti kula teh kudu belajar kula kudu ka kota cenah Bu kitu be oh gitu jadi gitu ta buka-buka be Kang Awingnya dihasilkan ke Allah Subhanahu wa taala barang geus kitu cenah Abdul Qadir eta Abdul Qadir balik ka himahu hanjat kalau teh kilenteng neuleur jelema rame ngabayak bak di Gunung Arafah keur munggah haji kapencur hate kula cenah hayang jasa berarti aing teh kudu aya ilmuan gitu doang ya kurang teh kadang kalapan sok nyaho gitu tapi can ilmuna eta aya nu kitu aya ayanya aya teh can nyaho tapi sok ngomong teh heula eta aya jelema teh sok aya kadang-kala nyahoanan pandina tah ku teh nyaho si sok diomongkeun si sok rame cenah kana cenah doang karek eta ya barang nama ya Abdul Qadir teh ku Allah diberi kehebatan terus mana diberi nyaho ku Allah tapi kudu tetap kudu belajar ilmu mah semasti kurang di alam dunia kumaha sih syariat ilmu gitu ta kita buka mau Kang Awing ku sebab petunjuk Tuhan si Abdul Qadir ge hayang nyar ilmu gitu buka-buka ku sebab ilmu berberkah sebab ilmu cahaya al ilmu nurun bahkan ilmu menjadikan cahaya kajen teuing diru poe cicingna tetep ada bae cahaya jeung ngaran lagi gitu Kang Awingnya muga-muga hasil masuk Kang Awing berkah selamat baik ketipang turang ikut jejak kelakuan Tuhan Abdul Qadir terus Kang Awing elim Mangga kang ibu karunya sasambate amalawati satalab ing binar minangka sanguning siwi agunging binar kawilis katoipmun polung punika kang tikilakang rama Se Abdul Qadir Ibu Mira Derma simpan kaywala maka ibu karonya sasambate amalawati tarik Pak serta angalap ing dinar minangka sanguning siwi Masya
agunging dinar kawilit katohipun 80 punika kang titilar kang Rahmat Abdul Qadir ibu nira Dharma simpen kewala tah geus kitu nyaho pan indungna teh bahwa Abdul Qadir kajadian gitu langsung eta ibuna kumaha tah Masya Allah ceurik ibuna Kunaon cerik bah? ye Harla giringan tabarukah eta ibuna ceurik sasambat mani melas-melis Masya Allah. apa di gitu banyak duit Oh. Ya. duit tadi dinar teh itu Harlan tujuan pikeun bakal anakna ari lobana eta duit teh 80 dinar eta ibuna ceurik sasama teh melas-melis sabari nyanda kana artos ari artos dinar lain rupiah deui ieu mah duitna dinar tujuan pikeun bakal anakna eta boga oge eta duit teh seueurna lolo kabehna 80 dinar eta oge titinggaramana tirka ti bapana tah Tuan Abdul Qadir ari ibuna mah mung syukur nyimpen wungkul kitu Harlan Oh. ya lan tadi Harlan buka bewe lan loba duit lan Amin. ya eta Abdul Qadir teh ya barang geus kitu ngan geus bebeja ka hidung kitu naon Abdul Qadir langsung nyarita kitu eta ibuna ge kaget barang kaget langsung ngadenge kitu ceurik ibuna Masya Allah bener ceurik bahagia indung anak hayang mas santren indung ngadenge anak hayang berangkat ke kota tujuan rek nyar ilmu tapi eta pelebarinya indungna bunga bari kumasih dibikeun agok teu dibikeun kagok dibikeun budak teu keneh teu dibikeun rek nyar ilmu ceurik pan akhirna ya Allah minta tulung ka Gusti Allah air masa sambat ka Gusti Allah ngadoa ka Gusti Allah eta indungna Tuan Abdul Qadir kula mah nyuhunkeun izin ka Gusti Allah kula mah masrahkeun ka Gusti Allah ayeuna mah. Nah, ieu duit 80 dipikeun ka Tuan Abdul Qadir. Maka dinar walau dasa kasra Abdul Qadir dan ingkang ibu sedaya mangkana Abdul Qadir ingkang dinar pinali catur dasa ingkang sinungakeun ing ngarsa menira Abdul Qadir kang kakati catur dasakang bade binata kesa dibikeun iruna 80 dinar lamun cerek dalang temat cinanda kemamrak ngaduking larat Oh iya. cinanda kemamrak maduking lara kinandak ageman kang linuhu kitu tah iman nyokot duit tapi ini mah dibikeun barang dibikeun dipasrahkeun karena ku Abdul Qadir dibawa abe dibagi dua ya Abdul Qadir ngabogaan dulu hiji dengan Ki Abdullah Ki Abdullah 40 dinar Abdul Qadir 40 dinar dibawa ke kota iya tadi isinya lagi mangka artos anu 80 dipasrahkeun ka Abdul Qadir ku ibuna maka Tuan Abdul Qadir nyandakan eta artos tuluy dibagi dua anu 40 dipasikeun ka adina anu ngaranna Ki Abdullah ari anu 40 deui dicanda ku Tuan Abdul Qadir ikeun bekal di jalan yang bekal di tempat sedih dirinya maka
di pupuh nage pupuh kinanti nunggu di dinya Oh gitu nya. itu marlan muga-muga si marlan dijadikan jelema soleh Amin. berkah berguna anu sabatra jeung agama amin nurut ka indung ka bapa muga-muga Allah dihasilkeun tujuan anak kalau